si Akang. Sebentar lagi lebaran, mana belum pulang. Belum beli apa-apa. Belum punya apa-apa, belum punya uang. Gimana itu mau lebaran? Ojek acan aing mah di pangkalan ojek teh. Yalah. Nah, tidak akan itu teh. Aduh. Si Akang, Iya. kumaha damang Akang? Alhamdulillah, aduh tidak ada ojek sama sekali. Dia Kang, dia Kang. Biasanya bakal mau lebaran teh banyak ojek. Dia di sini. Tidak ada, mungkin pada ke pasar ya. Bukan, itu mau bawa apa tas? Di tas Akang. Ya baju atuh. Ih, hebat mau lebaran bawa baju teh. Ya iya atuh baju atuh kan coba kita lihat mau di sana, lebaran. Kang. Aduh, mama tak jumpa. Coba Iya. lihat baju baru Akang. Lelah banget saya nih. Aduh. Lihat tuh ya. Saya mau Baik, teh. yang kei dulu ya, bentar ya. Nih. Tuh Kang. Saya mau yang tekuat yang kei heula nya. Aguan sakedeung nya. Oh iya tuh mangga Kang. Ya kelanya. Yang kei tekuat ya. Aduh, alhamdulillah si Akang balik mau naon ieu pasti. Aduh, alhamdulillah. Nah, udah si Akang teh bangun kekeset. Naon ieu teh cenah baju teh. Ngaledek sugan aing dibere baju kieu. Samping. Nah, naon maksudna teh jang lebaran. Naon ieu teh? Teu coba soek nana jang naon ieu make keset. Sugan rada gelo salah kita. Lain meuli ieu mah menang bulungan meureunat. Kang. Aku siap sakit. Kang. 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 Ay, Akang naonnya? Ini tuh baju apa? Baju. Ay, Akang naon ngaledek pisan buat lebaran kekeset gitu. Biraku itu jadi nu kieu patut. Aku ari Akang. Oh, ngah. Bangun teh ku copet di hilian bau teh. Nya. Ieu mah hanya deui. Masa Kang saya pakai baju daster urut kekeset gitu? Ieu mah ku copet bau teh. Iya cepet itu baju. Bohong. Heeh, ku copet bau teh. Namanya deui atuh ngagadag nu kitu saberat-berat. Wah, tuh kan. Apa itu? Akang bohong, paling oge bohong. Bohong, Make bohong segala rupa. Masa copet perlu baju? Lain perlu baju nu teh dicokot, anu butut diebuskeun ke atas bau teh. Copet. Ku copet ieu mah ulah salah dicopet bajuna. Akang bener Bawala beli. teu atuh tilu setel, biasa sabar setel. Satu, dua sama samping juga jelek. Oh, mau pakai samping gitu mah teuing, enggak tahu saya mah. Akang mah kecewa saya mah akting. Aing kecewa. Lila di kota bang gitu akang mah. Buru Bang belikan di mana duit, Nak? Duit. Bawah. Buru. Duit ge. Bohong buat jadi ke kota tuh lila. Bulan di kota, kontem mau duit seperak-perak aja. Mawa tadi mah. Di mana di tanah atuh? Kapan di dia di pesak? Di Aduh, pesak lagi di. Di nu ieu. aing cilaka. Kang mah jadi beak meureun duit. Duit aing beak, siapa kaya sa aing. Duit aing beak, sia 2 bulan gawe teh. Aing mah. Aing mah keselep aing najis segala ka kota teh lah. Penyaho erek lebaran enak ku. Lah tong nyiksa aing atuh sia teh. Pusing Aing mah duit aing beak, aing mah aing mah Gusti, duit ka mana atuh? Subuh aing tadi teh gawe 2 bulan teh, mun ngagawekeun. Percaya si Akang kerja masa pulang bawa yang gituan apalagi duit gak bawa sepeser pun. Aduh, kumaha ieu rek lebaran. Capek wae dus teh deui. Bari pintar kana waktu nah deui. Hah?
Ya, Kumaha eta teh dus teh? Can aku wae lain. lain can aku wae ieu teh can diteang wae da ari anu geus arek meuli mah aya dus teh ieu teh. Pan Dus santak. bangkara ke IP tah geuninganan ka dieu Pan coba. santak meureunnan ieu teh. Ka dieu coba atuh. Ka dieu teh Ratempo. Aing mah ampun eta. Kumaha Pan santak akang 2 poe deui rek lebaran Tidak, teh tidak. jang meuli-meuli baju budak. Kumaha geuninganan? Teh eta pan tipi-tipi meureun laku meureun lumayan. Nya aku atuh pan lumayan meureun jang meuli baju budak mah itu atuh dah. Nangan deui atuh nu lain naon teang-teang Udah hade mesin di atuh. tangan deui ge da emang loba di tangan mah ngan ai nu meuli mah ninganan si kahen teh. Kan lain kemari teh geus dijangjian ku akang cenah erek ka dieu. Bingung aing Tapi mah. nah jadi kitu. Besi ge aya padahal mah da ieu teh. Sugan Lumayan ngalejok. atuh dah dikumpulkeun kabeh mah. Mahi lah jang meuli baju-baju budak Baju poe budak. gospel mah. Daging mah tong lebating ah Nah, sasetel we. mahi. Sasetel. Heeh, sasetel maksudna mahi gitu. Daging Kumaha we geuning? meureunnan. Nah, kamana jelema teh cenah Atuh 2 poe poda. deui ka dieu tapi eueuh. Airek diangkut ka imahna pirakuna oge beratnya Kang. Besi komo ngabubur. Arang teuing aing masuk hanas dibawa ka itu. Eueuh di manehna teh. Camplang ngajokeun pisan aing kumaha tukang aya kieu urang. Terus kan mana ya, boga tuh baturan gitu tah, Ya. sok karena barang-barang dia Pan babaturan saya mah meureun lalaki hungkul ari akang piraku lalaki dagang. hungkul, Awewe hungkul piraku dagang baturan lektut. mana teh lalaki, Henteu salah ngomong piraku dagang lektut meureun awewe. lain dagang, neangan, Maksudna nangan. aing mah, Barang siar di nu lain atuh-atuan megat-megat saha kitu tah tukang lektut. teuing aing tuh benang dianalkeun, Pan kumaha meureun aya butuh kitu urang ayeuna dibutuhkeun. Santak meureun kakang kan. mah ka dieu lah nya, Ah anjing teh. ieu pokona mah ke lamun aya si anu sok kana lektut, ieu teh kabeh teh gitu 270-an gitu, Mang beunang di kitu. benang, kan geus di kilo. Oh, geus. 270-an gitu. Jeung besi aya tuh aya meureun 5 kilo mah besi 270-an gitu kabehnya. Urang ka dieu lah nya daguan lah nya. Kumaha tuh. Lumayan kan. Personal butut nih itu. Hah, geuning eta. Kang Lektut. Naon? Kang Lektut lain? Nuhun. Ditutunguat geus 2 poe. Ngabohong. Nah, malin ngabohong ngatupan kita 2 poe jangji ayeuna ka dieu. Teh sugan teh moal ka dieu buru-buru akang teh lain. Da bade naon kitu teh? Hah? Iya. Iya cek si akang. Oh, cek si Akang ieu. Besi. Akang Badru. Besi cenah jeung ieu teh 270-an geus di kilo. 270. Kan arek dianggo pisan acisna. Maknya deui 270. Lu kieu mah eta plastik nage plastik. Teu laku da. Kan cenah kemarin udah di kilo akang. Teuing teh ngilo. Si Akang mah ka mana atuh? Kadi Paling besi itu aya 5 kilo meureun kamari teh nya. 5 kilo katanya udah di kilo kabeh 270-an. Paling kabeh ya sadayana ku abdi dipeser 80.000. Nu ke 80.000. Nya atuh da. Da abdi ge perlu bati atuh teh. Maknya 80.000 teh mah kana daging-daging sakiloan acan. Ari bade we eta mah meureunna dipeser ai alimanya. Abdi mah da. Peryogi teh peryogi abdi mah. Atuh penting. Hai Kang, Naon? kumaha tuh ieu? Nya 80-an. Mung sih nambah salaki urang. Sabodo teuing eta mah kada meureun ka eta lain ka urang. Kitu teh cereg. Hai Amang. Naon ieu teh? Ieu kumaha? Hah? Kumaha ieu? 80 lah ditambahan 5.000 85.000 150 we atuh. Ada si Akang. Hai dagoan. naon ieu teh daek henteu 85.000 coba atunya sok 150 we boga-boga jang meuli baju budak. si teteh mah coba uang riksakeun beusina dia jero nyelin geuning imalin beusi sampe cis aing mah meuli teh dibeli we kabeh ieu mah gocap nya teh nya make seuri mana tuh salakina Kenapa jadi sampo? Jadi sekarang mu itu meuli sampo
sampai kieu kudu 100.000 mana lagi teh. Di sampul kieu si Akang mana ya Kang? Gusti nu aku. Teh ieu mah teu ceuk beuneunan si Akang mah. Bauna teh tos diical, digantian ku sampe bauna teh. Kira aku ngabobodo diri Abdi mah da terang lah kana kalakuan si Akang eta mah. Dia bohong gitu. Kitu we kana duit teh ning beda. Aing aku makan. Lah pokona mah ku abdi mah imang meser TV we jeung dusna. Dusna pan aya keneh teh di dapur. Aya. Aya ku abdi di peser lah 40.000 mah. Ari bade mah. Nah kalah beuki nurunan. Ari daek we da. Itu balik eta mah tukang lektut teh asa kitu. Kang lektut. Naon? Ni wae teh. Cing balik atuh Kang. Heudapan sakitu ge balik atuh teh abdi teh. Cepet. Da cepet mah abdi pan paling ngajualna mun di peser eta 40 ku abdi. Paling oge jadi 60, 20.000. Kang cepet. Cepet mah rugi. Aing kumaha aruki rek lebaran kitu boga. Aku beusi saya pikir jadi singkong kieu itu kumaha. Naon dari maneh teh sia Kang. naon Ieu gitu? teh gimana? Cenah sampo cenah sampo. Gimana naon kitu? Cenah beusi kenapa jadi singkong Bieu kieu? aya. Saha? Tukang lektut. Nah, tadi jadi atuh dibelina. Akang terbalik ari Akang mana beusina? Nah, ka mana beusina bawa di pauk meureun. Asup tutudingan. Di pauk. Eta mah yakin. Paling ge meureun geus dijual ti heula. Bari paling oge kitu meureun Akang. Tuh, aing mah masuk ka bodo diri sorangan, heran aing mah. Pan meureun ieu teh jang tuh, kabutuhan. teu ngajual urang mah. Nah, saha atuh kira Teuing mah da atuh diteuneun di dieu. Kang nu neuneuna oge sok aneh sok nyalakeun memutar balikan Dijual ku aing deh padahal. Aneh aing mah panan puguh meureun eta teh jang meuli baju. Ah, atuh maneh teh lain jual atuh ieu na jeung ribuan. kejual Mah, atuh. ieu moal jang meuli baju. Atuh mah hiteu mah we meuli daging hungkul atuh sia. Daging teh geus 160.000 Akang. Teh jadi nyarikan ka aing. Heran aingnya. Aya nu mau meureunna beusina. Akang cenah meureun cek tukang eta ge udah pernah datang ka imahna cenah mau beusi. Heuh nya. Tuh. Heuh henteu. Tuh. Aku. Puguh heuh meureun Akang. Oh, Meureun Akang mah. henteu urang mah bener Aku ge. make jadi eueuh. Tuh, atuh teh nya. Puguh aku Akang. Maneh meureun dijual. Naon make kitu sagala aing mah jadi Nah, ikut ka pamajikan. aing mah heran. Akang paling Akang meureun Akang. Ya, siang aku paek yeuh. Saaneh aing kitu jeung nya. Itu jang. Oh, geloan geus eueuh geus ka mana bawa ada nyumput meureun Akang mah puguh oge. Aneh aing boga salah kitu. Gilian jeung sampe. Tak kayak pisan.